warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bedas TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta basa Sunda. Edisi 1 Kaping 10 Februari 2024. Sim kuring pun Sarah Siti Fatimah mubaris ngadugikeun warta salengkapna. Pariwisata nyaeta kagiatan perjalanan anu dilaksanakeun ku jalma atawa rombongan cara panjang ke tempat-tempat anu tamtu boga tujuan rekreasi. Salah sahiji contona nyaeta tempat pariwisata Santorini Swimming Pool anu perenahna di Bojongnangka, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Di lokasi tos aya Wipa Aprilia salaku reporter di lapangan. Pamirsa nyanggakeun hasil liputan. Hatur nuhun ka Sarah Siti Fatimah di studio. Sim kuring Wipa Aprilia bade ngalaporkeun kaayaan pariwisata Santorini Swimming Pool di Bojongnangka, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Tiasa ditinggal kaayaan Santorini ieu. Wilujeng nyakseni. Anu biasana datang ke Santorini Swimming Pool di antarana warga lokal saperti urang Ibun, Paseh, Majalaya, Salokan Jeruk, jeung sabudeurena. Santorini Swimming Pool ieu pernah kadatangan ku salah sahiji gegeden, nyaeta lurah di daerah Ibun. Dina unggal poe teu bisa diprediksi anu datang ka Santorini. Hartina sakapeung loba, sakapeung saeutik. Harga tiket pikeun kolot jeung budak beda, nyaeta kolot Rp20.000, budak Rp15.000. Anu jadi favorit ti Santorini Swimming Pool ieu nyaeta caina anu herang pisan. Kusabab kaporitna seeutik jeung pamandanganna endah anu ngahiji jeung alam. Matak herang panon ninggalina. Salian ti kolam renang jeung keendahan alam, aya sababaraha kadaharan anu jadi favorit ti Santorini Swimming Pool ieu nyaeta bala-bala, seblak, mih di endogan, jeung sajabana. Dampak ayeuna wisata Santorini Swimming Pool ieu pikeun masyarakat nyaeta bisa ngaronjatkeun ekonomi kusabab parkir teh dikelola ku masyarakat. Wilujeng santen teh. Jeung santen neng Sarang teteh saha? sareng teh Nur. Oh, muhun. Numutkeun teteh Nur. Numutkeun teteh Nur. Tempat naon sih anu jadi tempat favorit di Santorini ieu? Nah, biasa jadi favorit. Kalau tempat favorit paling ke di kolamnya, ke pemandangannya gitu kan. Di antara kolam-kolam lain kan jarang yang menjual keindahan alam pemandangannya. Memang harganya juga kan terjangkau di sini. Kumaha tanggapan teteh perkawis hargi tiket kangge dewasa sareng murang teh bentang? Kalau tanggapan sih masih terjangkau ya teh, beda juga masih sedikit gitu, terjangkau juga masih worth it. Untuk nuhun kangge teh Nur anu atos ngaluangkeun waktosna kangge diwawancara. Hai warga Bandung Bedah, ternyata kieu kaayaan salah sahiji kolam anu aya di Santorini Swimming Pool. Kaendahan alam anu ngahiji jeung lingkungan beuki nambah kesan endah di wisata Santorini Swimming Pool ieu. Begituna hayu ka Santorini. Dadah guys. Uhi deui ka Sarah Siti Fatimah di studio, sim kuring Wipa Aprilia Bedas TV ngalaporkeun. Pamirsa, breaking news ieu urang cikapkeun nugi ka dieu. Aya sawur di sepuh urang dinu kiwari ngancik anu dihari. Sejak ayeuna sampeureun jaga. Nugi ajakeun manyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais pangampih breaking news, sim kuring pun Sarah Siti Fatimah sejak amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.